ya si Alda. Tumben-tumben nanti nongol. Punten mang, manggiang bebek urang tuh. Sa yang beb mana min? Mbek lain. Sembarangan aing ngomong. Ang bebek urang si Alda menyeta nyaho. Oh, jatuh manggi min. Holang geus lah, tanya mah. Oh, yang ada tapi min. Ragag ge maning ngambay kitu. Ngomong napi hindakeun. Alda, tumben to jeung silucau. Tip, kerah yang serangan be. Oh, kerpas saya meureun sia mah. Toko tip. Terus kunaon guys ya? Toko naon? Aduh tip, mata Alda kapung peureman he. Ai, kunaon cenah? Kadek ge kueng tiupkeun. Heuh tip, geura tiupkeun ye. Oh, kadek ge. Eta sia. Jomlo sabun. Ndek naon sia nyosor-nyosor kayang bebek paing. Atulah kesalah paham heula min. Min, sia ulah bakal salah paham heula. Tak salah paham kumaha. Jelas-jelas si jomblo sabun nek nyium sia. Min, dengekeun heula aing malineuk nyium si Alda. Heuh Min, dengekeun heula. Tadi aing kapung peureman, terus ku si Latif nak ditiupkeun. Nu bener sia, si ulah ngabohongan aing. Serius min, menyeberani aing nyium bebek sia. Awas bae amun berani macam-macam kayang bebek aing. Oh min, moal min. Nyaho, menyate aing daek bae dicium ku lalaki. Nu edan meureun aing. Bisin aing mah Alda. Geus segera mabur ditu, jangan kabogo sia. Saha min kaboga aing? Si Subek emang setan jadian. Sembarangan sia, kieu ge aing masih normal min. Syukur bae aing normal mah. Beusina bae geus teu beuki ka abikang. Sia aing ngomong sok lok diayak deui. Nyaho sia. Naon keusik diayak. Heuh geus tip lah, geura mabur, ulah ngalayan jelema edan. Oh geus, lieur aing ge. Alda, siang geus teu bogoh deui ka aing. Siang geus teu cinta deui ka aing, geus teu lope deui ka aing. Nyebut ka aing jelema edan. Heuh geus lah, hampura. Ulah ngajakan aing pas ya bae, teparu rusing. Atuh siang ngomong nepi hewaeun. Hooh, hampura. Hampura, amun siang geus teu lope deui ka aing ngomong. Geus lah, mending aing balik. Oh, jadi saya ninggalkeun aing. Atuh nek naon lah, jasa ge mamarahan bae. Oke, aing ge mentak memarahan deh, asal saya ulah ninggalkeun aing baliknya. Lah jutek gitu atuh, mending urang ulin. Lah aing barosen, palingan ulin ka kebon deui. Moal poe ieu mah, aing pre ka kebon. Tumben. Junak ngajak aing ulin ka mana tuh? Ke tempat nu romantis. Ayo sailu jeung aing. Pasti senang. Min, pajar aing masa nak ngajak ulin aing ka mana kitu. Hareng makasih si Cai. Sama nak marabkeun aing ka keugek meureun. Siapa tanya nyahun sih ke tempat-tempat romantis. Ju ieu romantis meureun ulin si Cai. Atuh lah. Romantis naon? Nu aya ge aing budug gugubrut bae keur metuk. Lebareungit segala. Budug elos asal ulah kos mbe aing be kesrek. Di, ting bating, siata anu bakal kesrek mah jetlok mandi. Sembarangan, kiki geng mandi bae. Menya, mandi bae sih awak haukos gitu. Nyaho aing ge sangkilang aing mandi pakai sabun bae. Atuh bari diruruan pakai jukut. Naon aing kebo diruruan pakai jukut. Pan mirip sia mah, mirip anak kebo. Poe ngomong kuping nyeureun bae dialungkeun kuing kacai. Biasa be tabiwir. Bodoh. Bibir aing onam seksi, nu kumaha ge pantes bae. Beh, bibir kos gitu seksi. Bibir mah kos aing ye seksi, pinapsuun bikang. Lain pinapsuun bikang sia mah, tapi pinapsuun gelap. Ulah loba omong salah besing ditujahkeun ku aing. Honggeus, aing ge mau ngomong-ngomong.
Tip. Kadis ya, di kemana meren? Enan bek, Kon sih nyebut ayah naon, siang sembung tahu lunjing aing. lain gitu bek. Tadi si Lut jauh ngeledek aing. Silet jauh. Emang silet jauh ngeledek naon kas ya? Manya orang disangka bobogohan, mentang-mentang orang celok jeung awewe. Eta sia, ngalunjak amat eta budak. Bek, mengkana eta yang jadi risih ulin duan bajing sia. Pajak mah bener naon. Ngalunjak, emangnya orang itu normal. Disangka teu normal laik kitu mah urang. Tangkan yuk, di mana jeung mana? Tadi mah di kebun cau jeung si Alda. Ayo geus tangkan. Geus ayo. Alunjak kata budak. Min, hayulah balik. Sama ada aku halihu yang balik baik. Ku teu betaheun kebal-kebal jeung aing. Aduh kumaha anak betah na aing. Jadi jalan henteu ku sia. Aing ge boga beteng Min. Lapar ya beteng aing. Oh, si yang balik ge karena lapar. Heuh. Ulah kudu balik, mending dahar di imah aing, urang dahar bebarengan. Emang di Mas ya daharna jeung naon? Biasa, belum usam jeung lalap genjer. Dahar yang aing telepel dahar jeung kos kitu. Buset, belagu amat si Alda. Geus lah aing menek balik. Si anak balik mah. Oh, ayo. Nuk ngobrol jeung salahin di dia, Aisyah balik mah. Bea waktu aja ngobrol. Jelma edan men aing ngobrol jeung beawak. Memet, kok geus balik deui? Lain kamari karak berangkat. Da. Libur deui tah. Lain libur da, kurang dipecat. Makanya hidup makos aing ngebon. Mulai nu nyikanan, mulai nu ngatur, mulai nu mecat. Pokoknya mah hidup aing mah merdeka. Amin, soalnya kos gitu ngomong na. Met, maafnya, udah didenge omongan si Amin mah, jelema edan. Da orangnya nyaho, kaboga Alda mah jelema edan. Aya naon di PJ Seripuh? Yang ngomong naon ke si Latif? Emang aing ngomong naon kasih Latif? Ulah ngomong naon sia. Kehela, aya naon ieu dak? Geus cicing sama da, ieu mah urusan harga diri lelaki. Beuh, geus mama wah harga diri mah berat mah urusana. Alunjak jasa met si Lut jauh. Kira aku yang disangka bobogohan si Subek. Ngalunjak, mentang-mentang aing jomblo disangka teu normal meureun. Wah, parah, kudu di smackdown nu kieu mah. Hajaran dak, habok. Da, geus, Alda mah geura balik, ieu mah urusan lelaki. Heuh geus ge. Da, waka balik da batu yang di dieu. Bung, aing menek balik lapar. Sini kemana Lut jauh? Udah Dah. siang kami can beres. Dak, ampura, aing ngomong gitu kita di lelagaan. Ulah dihampurang geus, gotong bae balangkeun kayak pasal bikin tuman. Bisa lah gotong. Aku amat sebut ancur ge. Gedung dak, gedung. Itu ay bikang hurung herang nggak beranyai. Mana Min? Jawa. Oh, geus lah, tanya mah lah. Oh, jeung hade eta men, bewer. Aduh. Action. Geus geura mabur di ditu, tayangan kabuka sia. Samin kaboga aing. Si Subek. Angkat dengan si Subek itu bae aing. Action. Min, hayulah balik. Emang ada aku halihu yang balik bae. Halihu di tadi tikar ieu sia. Halihu. Haliwu. Ngalunjak, mentang-mentang aing jomblo disangka teu laku meureun. Teu laku meureun sih. Normal. Emang bener teu lakunya. Oh. Sama curhat, telaku lebok. Bang Subek kebanyakan curhat. Dapur syutingan. Efek jomblo. Bacot.